Sarasun urang dari kelompok opat. Dinten ieu urang kemain karet numpat. Sebelumnya kita kenalan dulu. Nami abdi Kaira Nurisa Zahra. Kami abdi Mawar Nafi Juliansyah. Kami abdi Indah Muhammad Juli. Nama abdi geus paling didukung kita. Nabi abdi Safira Nurhati. Lompat tali kaasup kaulinan tradisional anu dijieun tina karet gelang. Karet gelang anu dihijikeun jeung disusun panjangna. Kaulinan ieu sering dimainkeun ku budak awewe. Sajarah kaulinan lompat tali. Lompat tali geus aya ti saprak Walanda ngajajah Indonesia. Mimitina kaulinan ieu dimainkeun ku barudak Walanda di Indonesia. Aya oge anu nyebutkeun yen asal muasal kaulinan lompat tali asalna ti buana Eropa anu sumebar ka benua sejen kaasup ka benua Asia Tenggara tepatna Indonesia. Henteu ngan eta aya oge anu nyebutkeun yen kaulinan ieu asalna ti Mesir, Cina, Australia jeung saterusna. Cara bermain. Kaulinan ieu dimainkeun ku 3 atawa leuwih jalma. Aya 2 urang salaku panyekel tali jeung hiji deui anu tanggung jawab pikeun luncat kana karet. Jangkungna karet dimimitan ti angkles nepi ka sirah komo leungeun anu dicekel luhur. Jangkungna nepi ka dada memerlukeun pamilon luncat tanpa pencet karet atau tali. Lamun pamean pencet karet atawa meunang entanglet dina karet, pamean maot sarta nyokot robah warna ka warna jeung wadah karet. Lamun kabeh pamean geus hasil lulus tantangan luncat kalawan jangkungna final, lajeng kaulinan bakal terus-terusan ti mimiti jeung saterusna. Hatur nuhun sadayana.